Di neng geus dahar malah sare, palingan sok nyeri beuteung. Kakak teteh, kamari urang geus kabahas tentang penyakit lambung anu disebabkeun ku faktor stres. Aya penyebab anu lain anu bisa mengakibatkeun terjadina penyakit lambung. Di antarana penyebab nu lainna nyaeta kalobaan masyarakat saenggeus dahar langsung sasarean. Anu lebih bagus nama kakak teteh, lamun kakak teteh enggas dahar aya aktivitas anu dilakukan terlebih dahulu. Idealna lamun kakak teteh saenggeus dahar 1-2 jam karak bisa sasarean. Jeung teu dianjurkeun ka masyarakat anu arek sasarean sabari ngemil, eta bisa memperburuk kondisi penyakit mahna. Kebiasaan anu jiga kitu eta bisa mengakibatkan timbulna penyakit lambung atau gastritis, atau bisa memperberat kondisi penyakit lambungna sehingga lama-lama menjadi parah kakak teteh. Jadi mun bisa mah dihentikan dan di stop kebiasaan anu kitu. Eta pamajikan geus dibejaan ge sasarean bae. Geura pigeut ge.